karena takdir tidak wirin merengkuri. Dulu gitu si Paisa, nah untuk ingat apa perempuan gitu si Katoge. Sa, nonton mana? Kerkio, Erik, biasa. Ajik. Tas sepatu na Ausri Adidas. Iya. Ajik, siapa Paisa meni polontong pisang meni tuluy di 8. Kotor, Erik, aduh. Ayeuna ayeuna anyar kene euy. Namanya ieu meuli ti mana sepatu Adidas kieu? Meulina dina akun TikTok na WS. Aya di dinya loba mana yang sepatu nu kumaha ge aya. Oh, berarti mau nangis Polisa, tinggal hubungi wae ka TikTok na wes. Nya tuh. Oh. Tuh. Masih apa? Pasti mana kan? Hujanan aing teh ditu sama. Oh, sama. Ini hujan kieu cek aing ge. Aduh, ieu teh meni cararang ke kieu aing ieu teh. Ajik, kita geus polontong di wes ya kasuk. Nonton naon ke? Ajik, Tinggal atuh, Rik. tinggalin waing. Naon itu? Geus na capit ha. Teu kabita mana? Gua usah kabita angin boleh matak mana kudu aing tadi. Mau arik, mau kabeuli maneh mah sepatu kieu mah. Anjing nasi yang ngahina, rong sok ka aing. Dalekeun aing balik heula, aing boleh atuh jelas siki aing ka bapak aing ngomong. Tungguan sa aing pokona naik meuli tah lah. Goblok mau dirasa. Sup. Aya aku wae kudu mana, Ring? Mau level jeung aing mah teu level ayeuna mah. Anak gua mah. Asa eta aya nama liana naon? Aing mah beusi hungkul ayeuna mah. Beusi tembaga. Cing, siapa itu aya aku aja yang kardus kehet. Ah, komo nu kitu mah. Durupe ku sia kehet pake neurakeun di imah. Oke. Iya kenapa geus make sepatu Jordan kehet. Muni dipilih barang meuli teh mah. Nyaho atuh sal, teu level aing mah meuli anu kitu mah. Aing tadi keur ngider ge ti ujung nepi ka ujung awewe geulis kabeh nareleukeun aing. Hah, paling mungkin nareleukeun sote nareleukeun sepatuna punyuk. Asa eta meuli sepatu ti mana, Ucup? Ieu urang menang beli sepatu teh tina TikTok na si Was. Was-was saha punyuk WS meureun. Oh, heuh eta sah WS. Ah, sia aing meuli ti dinya sia ieuan meuli. Nyaho eta nurutan kumaha sepatu na ge aralus udah ke. Ucup nih aing meuli. Ah. Ya mau aing. Oh, puas aing meuli ti dinya. Aing mah rongsok ge sama nya. Narulukun so aing ge awewe teh. Pokona mah aing mek meuli deui sal. Aralus sepatuna. Nah, Nakon naon sia bulik? Jadi meuli sepatu. Sal aing. Kaka di bare sepatu nu kieu gua pakai ge. Nah, tadi pameulikeun maneh. Henteu. Aing mah kumaha jadi boga bapak teh sia mah. Burik, maneh bener yang sepatu. Aing boga solusina rek. Ayang. Bener maneh yang solusina. Kumaha Ucup? Yo, jung ngider heula, mika dia, ngider heula. Gentenan aing sapoe, aing enek ulin heula. Heuh. Aingnya jangan sok. Heeh, jung sakedeung. Sapoe. Rangsok. 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 Rongsok. Aduh, ieu kumaha ieu aing. Kotor ieu euy. Kotor goblok teh. Rongsok. Cop. Ya aing boga endus ya, Cup ya. Kilauan. Moal aing ah. Moal meuli anu kitu euna mah telepel, durupe ku sia. Anjing, na sia polontong pisan Ucup. Pan biasa ge sia teh meuli anu kieu kunyuk. Teu neuleul sia kehed. Teu neuleul. Anjing, Jordan. Wah, tapi banget mah anggar we kitu. Ruksak Ucup teu encep lah. Nah sia ngece goblok daripada sia teu goblok kehed. Oh, Cup, aing ge apal sepatu nama gagal keren. Tapi anjing. Teu encep, Cup. Teu encep ku rupa, sepatu jeung banget. Teu cocok. Gandeng sia kunyuk, kalau ngahina ka aing, hirup-hirup aing, sepatu-sepatu aing, beungeut-beungeut aing. Nah anu urusan jeung sia. Cup aing ge apal urusan aja aing mah. Tapi dah paling ngetina rongsok sih atau pamanggil Cup. Para radu sia ngomong kehed. Nah teu apal ya aing meuli sepatu ti mana kehed. Emang meuli ti mana gitu Cup? Tah, sal ieu sepatu teh menang meuli di akun TikTok na WS. Tah, sia hayang sepatuna naon ge aya kehed. Oh, di akun TikTok na WS. Asia boga duit ti mana kehed mau meuli sepatu kitu? Ih, sal aing mangge derok sok unggal poe ge. Berarti mah nikel kehed, nganya aing teh kabeli sepatu-sepatu acan. Oh,
Jadi meuli sepatu teh menang duit mana? Cuk ladang duit mana? Nyaho, aing mah usaha unggah poe daripada sia beban ket, beban keluarga. Terus ya kalang ngahina punya. Teu encep ieu sepatu kitu jeung bebengetan sia malah. Teu encep. Pada we sia hayang ket ngomong we ari hayang mah. Lain hayang-hayang teu encep ket. Wah aing pameulikeun ket yang sabarasi ke sia. Ari hayam di kamanakeun? Jih, tuh apa Pak? Ayam naon? Aya beja tadi mana ngengerek hayam di kamanakeun dijualnya. Jih, urang mah tuh apa Pak? Palingan sia memakai sepatu anyar ngajual hayam sia teh nya. Henteu Pak, Tungang sia. henteu. Lancek sia ek datang di Bandung hayam di teangan eueuh. Henteu, urang mah teu ngajual hayam. Ngaku ambe hampang. Teuing Pak, urang mah teu ngajual hayam. Kulasun meureun. Ulah sok loba alasan sia teh. Langsung mah moal bisa muka pantau, eueuh sejarahna langsung bisa muka pantau mah. Urang mah teu mawa Pak, bener. Geus siap balik. Ah, si Ucup sugan aing teh heueuh ladang rongsok. Ayo teh ngajual hayam bapana. Ayeuna bagian ke pasar mana, Cil? Nah itu tuh. Ke mana? Sok atuh diajar heula nyanyina. Jangan pernah kau selingkuh, jangan pernah kau mendua, bila kau memang cintaku. Kira. Ini si asa buruntak pisan. Ih. Nasia bau kunyuk. Aku mah hayang ngamen ge bau kitu mah beneran. Jadi amenan ge ieu. Meuli heula tuh ka apila parfum tuh meuli heula parfum. Anjing lah. Anjing mana sorangan. Aing nungguan di dieu buru. Heeh, tong lila. Betul. Mau beli parfum? Mangga pergi parfum naon? Aduh, parfum itu teh anu bisa ngaruntukeun rumah tangga batur. Si Alma aya wae. Daripada eueuh wae. Biasa tukeun nomor HP. Kanggo naon Aa? Nanti kamu ajak shopping, jalan-jalan ke Monas. Masa shopping di Monas? Ya, nanti kita naik ke atas ya. Ke atas Monas. Nanti kita terjun biar kita motor bareng-bareng. Aa ngomong ke mana wae? Ke sana. Duh, nasi kancil teh lihat teuing ieu teh. Dulu gitu, nakal aku kuiran kitu si kunyuknya. Ah. Kecil. Bisa kena naon kunyuk. Iya, apa yang ada nubuan? Geus can. Cing laking aing keur ngarayu awewe. Ngarang kayak bercinta loh. Iya, lah. Ngodekeun ieu ka mana maletik keneh kapan? Jangan panggil aku budak letik, Paman. Aku sudah buluan. Sa, kamu kosek aing. Oh, gas atuh lah. Aing ke pasar itu heula. Aduh, tungguan sekedeng. Ih. Ih. Tungguan.